wala tahinu anjeun ulah ngarasa hina, wala tahzanu anjeun ulah ngarasa sedih, wa antumul a'laun anjeun teh jalmi-jalmi anu luhur, jalmi luhur darajatna. In kuntum mukminin lamun anjeun jalmi anu iman. Janten barometerna awisna harga diri urang teh nyata keimanan. Urang ulah ngarasa isin upami urang teu ngagaduhan harta. Urang tong ngaraos isin upami urang ulah ngaraos hina upami urang teu gaduh pangkat. Urang ulah ngarasa hina lamun teh emang urang odog. Apal odog? Naon odog teh? Bodoh. Jalmi anu aya imanan ulah ngarasa hina, wala tahinu wala tahzanu anjeun ulah ngarasa sedih, kesel ka Gusti Allah pedah teu beunghar. Ulah ngarasa sedih pedah cita-cita urang teu kacape. Jalmi anu iman mah ngagaduhan harga keimanan teh ngalangkungan ieu dunya jeung saeusina. Dina sapalih ayat Allah nguningkeun innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban walau ibtada bi. Allah sanyana jami kafir utras maut ina kufuranana eta jami kafir teh hoyong diangkeun imanna ku Gusti Allah, tapi Allah teu nampi kaimanan eta jami kafir teh ya sok sanajan eta jami kafir teh naon masihan kaimanan teh namun teh mah nyogok ngagentosan iman teh kalawan emas saeusi alam dunia. Jadi urang ngarasa bangga gaduh tanah hektaran. Engke harga iman urang teh langkung tibatan tanah hektaran. Ieu alam dunia eusina teh lain taneuh, tapi emas eta teh langkung sae iman urang tibatan emas.